wawalas jelema teh ya tadi akhir tina pagawe gugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si laing moal amak da urusan si laing moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing salah di urang coba nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh abdi gitu dah nuhun Pak nya tak kitu cung dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek ka ansroman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi kadek ka angsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean gitu ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kadek kadek entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur bukan pribadi keluarga naon reset jang biasa anu kacangrum tah kitu jang nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu urusan dia ing kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh geni aya maksud tertentu juga dia nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan eta lamun satuju tuturkeun gitu kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek teh rek menta kamandang ti si lain gitu cing sok atuh Pak itulah mempeng rada cerah sokenya gawe santai tenang santai sok atuh tanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunu kerana atuh penurangannya kadenge naon eta ku si laing kadenge bubuyu sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sekali deui cenah dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku inung si laing waduh kumaha ku kupingan Bapak palai garwaan deui kan bisa tujuan ku si mak cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh Bapak teh bade mogor teh dek mogor cing kanya sok kamenang komentaran kanya sageus gede urang teh tah itu hari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju
teh galongok anu ngora nya sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah gitu deh menta diantar kai lain dewek dek pojoan deui komentar siling kumaha idem sok teh aka kita mengiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tenok tapi punten ye sok tongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak ada lipak maneh bawa sendiri jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora mung eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta aduh hayang anu ngora deui kitu na bapak bade garwaan deui emak oge can disenangkeun ku bapak teh nya cacak hiji teh komode dua umur dua bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak ese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kana geus mah lah jauh Yuswa jauh jeung bapak saeutik jeung nunuk jeung Dewi Nunuk saeutik ayeuna disacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh pendidikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar nya berpendidikan goreng-goreng anak raga anak yang ke orang pertapan deui nya kumaha bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teu atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana malana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus tuh eueuh tuturkeuneun anak nya ceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapak teh panteu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kagablek heuh mun Haji Apo pantes sekali dulan segala aya sedengkeun rarai percis emer bahe Nur Widil gitu geuning tong sok kitu bokap bari jeung eling beh gar sore teu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacita main kelingan moal aya nu ngelingan deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapak anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapak teu damang emak jadi suster di mana bapak nyarari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan leres eta teh di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinema sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ini rek dipangwayuhkeun cing gablek pucus Mar ulu can perlu katanya kasar nyarios oge tong kitu teuing yah cara can pelak geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas maparentik curug leres teh Kang da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu sare dina sebeuh biji teh bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertelang ngomong boleh napak kana sarupa
maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kalakuan gitu ilmu ajung ilmu lilin asal jauh jeung ilmu lilin ai kabaturnya angan manehna leeh jauh jeung menceritakeun kan tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah anu nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapak anu samana kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu kanyaah emak teh bukan teh aya dunya kinasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh tepira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kala dicare cobi kali pak ulah sok itu kalakuan teh nah hate teh bukan duit potong dikali ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah maka jeung hayang nyanung we teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus teh sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si beleguk garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge deui tasal danyarane na keur dilembang ari teh soal tangkal sauma teuing teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan gitu nafsu teh mun ngaberung gitu bener di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyika paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jambe jambe nu kitu we nu digugulung teh aki-aki yang jog-jog awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia sakitu menikmat sayang teh bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mah patahan kanu beger mah abus wah pajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangnyandungkeun geuning eta pipi ngagaralang baru dicakar pada kitu ge bina-bina teuing mun teu gabje pucus mar kedawang aki-aki teh tong diumar teuing nafsu teh mar nya kudu syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta lah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet tahun jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tanggana cing hancur edan cia ini aing deuleu antep
ini mah ya mau dituturkeun bohong tas semar-semar ya winangnong ya winangun Lahir. winangun naon Semar kuncung danar wulung wah Anak Siti bentar teu bohong. pajarkeun teh Lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda Pawana kuda Simbawan Bapak Bandara Soekarno Hatta Bapak benar aku anak genti ini mah Sok diruksa. Karat kolot. diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh Kagoresan di KWW mah. pulang iga urang kumaha rarasaan emak ka manehna kalau jadi bapak ka bapak urang Benar. sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api oma oh teuing meureun tukang gambang jeung kana mah mau jeung si eta anu ceureumeung mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh babarengan urang jeung Menteri UU Bisa jadi. aduh Barengan wajib. aing nepi ka kieu euy saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atuh nya teuing paduli teuing wau jeung guyur dari mana kitu ge